ayang ganjaran paling ringan kieu nyeuleuh tangkal nyeuleuh urang ieu tangkal wah raja saja ngarasakeun bahwa tangkal diciptakeun ku Gusti Allah urang diberi nikmat panon ieu tangkal bagus amat sih eta ge geus nikmat ku Gusti Allah diganjar ku Gusti Allah aya awewe lewat geulis urang syukuran ya Allah hebat jasa ya Allah ciptaan Gusti Allah mun bener-bener niatna syukuran ke Gusti Allah mamang diganjar moal jadi dosa ngan jadi dosa ge mamang lain kitu niatna ya Allah ieu kurang luhur apa ya Allah oh ya Allah maka ulah disangka nyeuleuh awewe dina HP henteu dosa ulah disangka kan cukup lagi jika mari ayat dosa teh ayat 2 dimensi ayat 3 dimensi orang nu 3 dimensi ayat panjang lebar jeung besi ayat bentuk ayat sakal ayat dosa bentuk doang 2 dimensi nama katutup jama pakai baju ngan 3 dimensi na eusina kajagean make baju tapi ngetat suget buket susu gede bujur gede oh ketat jasa kumaha kaji lain aing sama cak batur yang ge kajilan jasusna gede bujurna gede make leci senang dicitra 1 2 mamang lewat di pengajian kecil untuk coba kajelan ada tema kajelan atuh mang kulitna mah tertutup sabab geus naon kajelan tampak di awak mah kajelan katutup ieu warna kulit katutup haju potongan gambarannya katutup tapi bentukna susuna jendol deuk kumaha coba pada nanti yang memancing otak berpikir lebih keras oh ya Allah ya Rabbi mamang kulantaran jelek eta kebal-kebal kan pecihan gitu nenek jok ya Allah ya Rabbi mantap cak ulama andai kata narik syahwat siapapun mereka sanajan warna kulit katutup tapi bentuk tubuhna lekuk tubuhna kajelan termasuk orang mata ulah mancing-mancing ge awewe ulah sok mancing-mancing komo aya awewe geus cerai jeung salakina randang ngaranna jam 9 geus mandi bukan di kieu-kieu di hareupeun lalaki masyaallah eta lalaki carita ka kula Kang eta cai kunaon kula tatangga haju tatangga kula geus eueuh salakina aya jelema lagi di dieu terus terang bae nyata kula nyana kecana ieu nyana curhat nyana tatangga geusan cek nyana Kang ieu kula nu puyeng nama ka isu-isu kula keur ngopinya lewat geus mandi masyaallah eta kakana otak rumsep jasa cek kula sia kunaon rumsep batur manis sia rumsep nah oh ya Allah eta kan bisa termasuk orang maka aya orang anu 2 dimensi orang anu dina gambar HP kan dina gambar HP mah ieu mah ieu HP ieu sakan HP bentukan sanajan gambar mah aya dicepeng moal bisa jalin bentukna gambar mah aya gambar nama aya biasa dina layar HP kan gitu aya gambar awewe sanajan dina video diputer-puter aya bentukan tapi itu bisa dicekal itu bisa dicekal jalaya dicium jalaya mata kalau aya lalaki cemen tengah puting iwan apa semua ya Allah eta mah lain awewe eta mah ngan termasuk bisa jadi dosa
Sanajan bentukna dua dimensi. Yang dina gambar doang atau dina HP doang. Orang maka jagaan. Tinu ningali bisa jadi dosa, tinu nenden gambar lagi bisa jadi dosa. Patak pula pajar dina HP terjadi dosa, mamang jeung cewek jadi dosa bae. Mata kelam kurang lihat tuh, izin rifaiyah temenang ngadenge suara awewe. Temenang nyele gambar awewe sanajan dina koran ge temenang urang keur puasa hiji beripai kapanggih jeung gambar dina koran gambar awewe sanajan dina gambar eta awewe umurna geus 80 tahun bae temen padahal cek nafsu mana aya sih udah ora kos mamang bogorna ka cewek 80 tahun mana aya sih tetep dina patokan dina tata krama hizib temenan nyeuleuh awewe sanajan dina gambar batal puasana batal cebur eta batal cekaturan hizib batal puasana nyeuleuh gambar doang pan mama meureun kitu unggal poe kajeuleuan awewe jeung pamajikan aya di dieu ieu pamajikan ngarendek mamang di dieu mukaan WA atau mukaan Instagram atau mukaan Facebook yakin pula sampoe-sampoena mamang nyeuleuan awewe nu saja yakin pula pernah tante sanaja disisieun pamajikan pan cewek saja dijeuleun haji mamang resepna komentar cewek nu geulis. Ya Allah, betapa cantik wajah dirimu. Jangan jeremah, kita ngomong ke nugelis bae mama. Subhanallah, masya Allah, betapa cantiknya makhluk Allah. Ya Allah ya Rabbi. Di ayah pamajikan mamang komentar awewe saja non bedana jeung aya awewe geulis eta kainana. Deui meni geulis cakur. Maka andai kata salakina teridoeun keun salakina ridoeun ge tapi mancing-mancing kana syahwat urang bakal jadi dosa bae. Maka bijak-bijaklah menggunakan HP. Mun urang geus berteman jeung cewek-cewek geus dihapus pertemanan dengan wanita-wanita. Mohon maaf. Khusus handphone buat cowok haram. Kudu ngehibar kana sajadah. Awe ngeen haram mantap jasa. Ulah jangan ngomen anjing cewek sejen ya ulah diajar ya Allah. Bijak-bijaklah menggunakan media sosial. Bisa terjebak dalam prahara. Sebab loba jasa ada awewe bobogohan dina Facebook, dina media sosial. Akhirna salakina ditinggalkeun teu bogoheun deui ka salakina gara-gara bebenean deui jeung jelema nu aya di jero HP. Ya Allah, loba jasa ya Allah ya Rabbi. Walau alam datang kabah haji pasti leuwih ngabareun jasa nu kaku lagi datang loba jasa. Anu salung pikangna ku ari pikang teu bogoh nikah salakina gara-gara nyana komen-komenan jeung cowok nu sajen dina HP loba jasa ya Allah. Pelakuna lalakina araraji ka dieu. Ih, pelakor. Oh ya Allah.